Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi wa biasa kuwa di sebat gitu nah ya di mana wae ayana bari di padesan di perkotaan di mana wae ayana. Wilujeng tepang deui sareng Wanom dina acara nu sok biasa di cana ku Wanom nyata Wanom bari papasakan gitu Wanom da ayeuna Wanom masakna biasa sederhana Wanom mah teu aya nu sae-sae lah. Bari masak gudeg nangka cenah wargi-wargi. Urang di ngawitan. Di ngawitan wargi-wargi. Minyak goreng secukupnya lah. Saudara-saudara, ini sekarang bumbu yang sudah dihaluskan dimasukin ke ini. Ini bumbu yang sudah dihaluskan terdiri dari bawang merah, bawang putih, sudah tentu itu masak apapun yang jelas pasti adalah bawang merah, bawang putih, tambah kunyit. Daun salam kebetulan daun salamnya pohonnya ada di sini di sekitar dapur Wanom. Jadi gak usah beli, alhamdulillah wargi-wargi. Jahe juga ada di sini, jadi repot-repot harus beli lah. Tadi ini harus ditambahkan air. Ada rasa lama. Tambah air cukupnya. Sudah mendidih saudara-saudara, tapi masih belum ini, bentar lagi apa nangkanya, nangka muda yang udah terus nanti dimasukin sama mungkin ditambahkan tahu lah. Nah, ini nangka yang sudah dicincang-cincang, nangka yang masih muda saudara-saudara, nangka muda terus dicincang, diiris kecil supaya bumbunya meresap. Juga ditambahkan tahu juga udah digoreng dulu terlebih dahulu, udah masak ini tahunya, tapi nanti rasanya akan lebih kenyal, jadi tekstur ininya lebih berasa. Pakai tomat, hasil pemirsa ini pakai cipati nih, pakai semua santan, masakan kalau pakai santan pemirsa biasanya pelem lah, lebih pelem itu, lebih enak, gurih. Kalau istilah gua mah pelem.
wargi-wargi bumbu ya, gula merah dulu, pakai gula Jawa lah. Garam, dan ini juga ada ya sama sakina hawu gitu kumah iya mah mengundang bisa mengundang ya mau wargi-wargi itu warna naoge tos wah ya. Langsung perut teh kapal ini pakai tambah gula pasir wargi-wargi ya, aduh mau gula pasir sekali sepados langsung kalau genem jangan gitu lah rasanya teh lemah pokoknya mah. Alhamdulillah wargi-wargi masakan wanom nyata masak gudeg sareng tahu di kolaborasikan ku teh pados lah sarupi gitu tos asa nya kok diangkat ayeuna panas wargi-wargi aduh sugan teh wate kieu atuh panas teh dan henteu nih ieu aduh wah nyaan mantap ya mah ya wungku anom teh kalebihan teh memasak teh sambal wargi-wargi ari eueuh mun tuang teh sareng sambal terus kolot kieu ge satu paruh gitu dawe sambal teh aya sambaleunana tos asak wargi-wargi kuat diangkat. Alhamdulillah wargi-wargi masakan wa tos rengese ayeuna wa kanggo siap gitu menikmati masakan hasil wa nyalira. Mangga wargi-wargi sadayana urang tuang sarengan sareng wa anom di dieu. Wa anom jigana rada gemul ya tuang teh. Wargi-wargi sareng sayur ya gudeg teh ya gitu gudeg aduh alhamdulillah pemirsa insyaallah terus maparingkeun kanikmatan maparingkeun rezeki anu teu kaetang seueur mudah-mudahan salamina wa sareng warga-wargi dirahmati ku Allah paring kesehatan paparing kesehatan keselamatan sabaran sareng tamina bersyukurlah urang awitan wargi-wargi mencicipi atau napi rumahnya jantan ngaroskeun gitu pasakan nikmatna hasil wa anom bismillah palem pemirsa karosan tos siang ya teh pas gitu kang ewa mah payah kieu teh tuang pagi lah karena sarapan ya mah tuang makan pagi gitu, bahasa gaya nama pelem pemirsa aos tahu karos hipuna taya tulangan nangka muda anu dicincang di alit-alit gitu di jantan ke gudeg. Alhamdulillah raos pisan
kuahna ge karaos bumbuna. Aya kerupuk wargi-wargi. Kanggo panambih semangat tuang nyawa sok yang bikin kerupuk sareng sambal wa. Alhamdulillah. Tahuna enak nikmat sambal naga telada teuing gitu ya sambal khas wa nikmat pemasa lawas biasa wa lahap tuang lahap pisan sayurna lawas saur wa mah nya buah nu masak nanti itu wargi-wargi tos dugi ka ujung waktos gitu margi sagarupi oge dibatasi ku waktos kalebet dina pidangan wa anu ayeuna dina siang ieu atana penyeung ieu wan wa teu hilap kasadayana wargi-wargi pamirsa di mana wae ayeuna wa tetep nyungkeun dihapunten tina sagarupi kakirangan sareng kalepatan wa anom hapunten nu saageng-agengna mudah-mudahan kersa ngahapuntenna ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.